Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ditepang dangu kendei sareng simkuring Kang Tile di channel Kang Tile official yaeta channel munggaran simkuring. Yaeta baris nuluykeun hanca carita dina jejer carita samemeh Bandung Tiduruk. Anu mana ieu carita teh hasil karya Bapak Aan Merdeka Permana. Kasugri kaum dangu satu acana Kang Tile neraskeun hanca ieu carita tong hilap di like, di share sareng di subscribe supados nalika Kang Tile ngupload video enggal nyonong notifikasi na. Hatur nuhun satu acana pamudah-mudahan ieu carita sing janten panglipur kana kalbu pangbeberah kana mana. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda daran Kang Tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana kamangkarna katut jang una anu mana harita nuju icalan buahnya di hiji komplek nyatana anu dikawasa ku bangsa asing atanapi Walanda. Sumangga mitra urang lajengkeun di hanca ieu carita. Mitra kaum dangu mangkarna balik ka Cicadas. Jang una tetep marengan. Ka Cicadasna teh anu dijugjug mah kebon kangkung. Aya Mang Ekem anu keur usaha kana kangkung di Cibenying. Melak kangkung di ranca anu pinuh embel. Mang Ekem keur diuk di saung sisi ranca basa mangkarna datang teh. "Kami datang melapor, komandan," ceuk mangkarna bari saluwir tabe. Geus tong loba pancaraken kumaha hasilna?" "Surat tos ditepikeun ke Mang Daud." "Alus. Sugan geuwat kabaca ku Junaedi," ceuk Mang Ekem. "Tapi kuring aya laporkeuneun, komandan." "Soal naon?" Daradad mangkarna nyebutkeun mitra yen di markas militer sekutu di Jalan Jawa aya bangsa pribumi. "Geus biasa ari aya bangsa sorangan anu hianat mah. Cirian we." "Namung kuring asa-asa. Malah manehna oge asa-asa, da kukuh maluruh banget kuring hayang nyidikeun saha kuring," ceuk mangkarna. "Maneh kungsi mireungeuh eta jalma samemehna?" "Puguh ge asa kungsi ningali. Gabung di kesatuan urang. "Apal ciri-cirina?" Aya daging jadi ngajendil dina beheungna." "Ke urang inget-inget heula." Mang Ekem ngahuleng lila. "Aya jendil dina beheungna nya?" "Mohon dan, "Kumisna nyeripit ipis." teu aya kumisan, kilimis malah." "Iraha maneh kungsi ningali di kesatuan?" "Tos lami, kinten sataun ka tukang, saminggu memeh Cicadas dibom asana mah." "Ke sahanya?" "Upami teu salah mah, manehna harita laporan yen sekutu rek ditarik mundur ti Bandung." "Oh, nya inget si Jejen Lin." "Tah duka, ngan pokona mah manehna mawa beja pika gumiraeun yen sekutu rek ninggalkeun Bandung."
Mang Ekem ngahuleng deui jiga anu nginget-nginget. Mun teu salah, sabada si Jejen laporan sarupa kitu urang sakama-kama ngirim juru teli ka Bandung kalernya. Sumuhun. Balukar kirang ati-ati ngirim juru telik. Aya sababaraha juru telik anu kacangkalak kunica. Geus kitu saminggu ti harita Cicadas dibom sekutu. Leres komandan. Kudu ditalungtik deui si Jejen. Naon perluna manehna nyirekem di markas musuh. Ulah ku kuring nalungtikna. Manehna pasti apal keneh ka kuring. Mun kitu titah si Una senanepungan Suganda. Si Suganda urang tugaskeun jadi juru telik nalungtik si Jejen. Ari si Suganda mah budak keneh moal pati dicuriga. Ceuk Mang Ekem. Abdi ge budak keneh. Jang Una nyeleungkeung. Sabaraha cing umur maneh? Nya sababad sareng Suganda 12 tahun Sugan. Ulah kumaneh pan maneh geus ngalanto kadinya. Pasti apaleun. Teu nanaon Bapak. Malah alus ari geus apaleun mah meureun Una moal disaha-saha. Ah, maneh mah bandel. Tong ku si Una. Aing nyaho ieu budak hayang melespati ka sakutu alatan indung bapana palastra dibom. Ceuk Mang Ekem. Ngadenge omongan kitu. Jang Una bangun anu hanjelu. Hanjelu teu diidinan ngalaksanakeun tugas jadi juru telik atawa mata-mata mun ceuk basa ayeuna mah. Tugas maneh mah teangan si Suganda. Biasana sok kukulunuan di pasar. Ceuk Mang Ekem. Jang Una nurut kana parentah. Kukumaha bae oge Mang Ekem teh komandan sektor mingpin wilayah Kiara Condong. Kasugri kaum dangu. Jang Una lempang mapai kebon kangkung nuju ngaler beras ka Cicadas. Perih Jang Una mireungeuh Cicadas teh. Ti heula sataun anu kaliwat. Cicadas teh dibom ku sekutu. Pasar Cicadas ancur kahuru, ulasan toko urang Tionghoa sarua ancur katinggang bom. Indung bapana oge tiwas. Ukur manehna anu salamet mah. Tiotik-an sakula warga sarua tiwas. Indung bapana bubujang di babah Tio. Babah Tio mah teu openan kana urusan politik. Da cenah kangaranan tukang dagang kudu netral. Kapajoang teu nyatru ka tantara sakutu komo. Malah sabenerna mah loba mantuan. Sakurang-kurangna sok ngajual barang keperluan tentara sekutu. Harita hate leutik Jang Una mah teu satuju. Babah Tio teh cenah geus ti taun 1820-an keneh bubuara di Cicadas. Sapopoena geus ngomong ku basa Sunda pedah balelol wungkul. Campurna oge jeung urang Sunda. Padagang di pasar mah pandolobana urang Sunda. Babah Tio wauh jeung kalangan kaum perlawanan. Wauh ka Mang Karna. Wauh ka Mang Ekem. Wauh jeung sahabaynya eta anu tersep ka penjajah. Tapi Babah Tio mah tara ulah ilu kasasaha. Kuling mah tukang dagang hayah. Sahabay anu datang asal balang meuli pasti di ladangan hayah. Cenah. Tapi basa sekutu ngabom Cicadas. Babah Tio jadi korban sakutu anu anggotana sok balanja sembako. Ceuk nu nyararita pajah Babah Tio jeung sawatara urang Tionghoa. Toko-tokona jadi inceran bom sekutu. Bohongan cenah dedeuketan jeung para ekstremis. Kitu dilandina teh. Tapi sakaol deui nyebutkeun yen sekutu teu pandang bulu. Teu hayang nyaho ieu balad saha balad mana. Anu penting wilayah Cicadas teh dicap salaku wewengkon anu dieusian ku kaum ekstremis. Daek teu daek kudu jadi korban bom. Bisa bae tujuan ngabom nama ka kaum ekstremis. Ngan toko bangsa Tionghoa kabarerang kitu we.
Basa jang una ngaliwat ka urut toko bogana babah tio. Toko anu tadina burak-rakan teh geus dibangun deui. Pon kitu deui bangunan-bangunan toko sejena loba anu geus dibangun. Bangsa Tionghoa mah babari baroga duitna teh. Teuing kumaha carana? Ngan anu jelas bangunan urut dibom geus eueuh tapakna. Meureun anu nyesa mah kasedih jang una. Toko bisa ngadeg deui tapi indung bapa nama geus moal bisa balik deui. Mitra kaum dangu, pasar Cicadas mah ukur di sisi-sisina nu dibangun teh. Aya bom anu pas bitu di tengah pasar, ngakibatkeun didinya aya lombang badag. Jiga anu tas nyieun balong, mun didinya kudu ngadeg deui kios pasar, lombang kudu diurugan heula. Jang una leumpang di tengah pasar, mipir-mipir taneuh anu ngewag katinggang bom. Geus beurang mah pasar teh mungguh ti iseun, geus loba kios-kios anu kukud. Yang una rek ka mana? Kadengi aya anu nanya, jang una ngalieug. Aeh wakanta. Ceuk jang una. Wakanta tatangga di gang masjid mapahna kundang itu. Di kopeah buludru hideung, tina bahamna nyerebung haseup. Wakanta mapahna bari udud padudan. Ari kundang itu klein pedah geus rempo. Tapi basa aya serangan bom sampean Wakanta kapetelan bubuk mesiu bitisna tatu. Cenah Wakanta teh harita nembe ngaulang di SD Gadis Jalan Cikutra. Nuju mapah di jalan, ana beledug teh bom bitu tetebih ti anjeunna. Una ka mana bae? Asa lawas teu tepung. Ampurannya wa teu bisa nulungan kolot-kolot maneh. Oge teu bisa nulungan maneh. Padahal samemehna wa geus ngadenge beja. Cicadas eudeuh dibom saurna. Wah harita nampi wartos ti saha? Ceuk jang una. Ti si Jejen. Ngan wa teu percaya. Timang Jejen. Ari anjeunna nampi wartos ti saha? Tah, wa teu tetelepe karita teh. Ongkoh dina kayan kacau kitu mah jalma teh loba anu ngajauhan ieu tempat. Wa nyangka Jejen kakaburan milu ka Jangkarna ka Bojong Soang. Jang una kungsi nampa beja. Cenah bapa kukutna kungsi kakaburan. Tapi da teu kungsi cacarita kaburna bareng jeung Kang Jejen. Atawa bisa jadi bener ninggalkeun Cicadas jeung Kang Jejen mah. Ngan pan bapa kukutna kungsi nyarita, inget-inget poho ka Mang Jejen teh. Malah ngaranna oge teu nyaho, ukur apal pedah sakesatuan. Tapi da teu wauh bener, kakaranyahuna oge tadi di bejaan ku Pak Ekem di kebon kangkung. Jeung Jangkarna ge geus lila teu panggih. Sibuk usaha kana bumbuahan kitu. Saur Wakanta. Laras Wa, malah pan saban icalan ge sareng abdi. Kalan-kalan icalana teh kanu tebih. Tembal jang una. Pantes atuh. Saur Wakanta. Tekung silila. Wakanta amitan. Cenah mah eudeuh ngalongok balong dihantap. Wakanta teh salian tingaulang gaduh balong dihantap. Kacip tamapai galengan sawah kundang itek. Ceuk pikir jang una. Tapi keheula wa teh asa-asa. Wakanta teu tulus ngalengkahna. Aya naon Wa? Sabenerna tadi asa mireungeuh si Suganda. Bogoh abdi saja nepungan manehna Wa. Di mana ayeuna? Tah, anu wa asa-asa teh. Si Suganda keur leumpang bareng. Nya titinggalian mah bareng jeung si Jejen. Tapi teuing nya henteu mah. Pan geus lila wa teu panggih jeung manehna. Ngadenge ieu beja, jang una ngahuleng. Tapi bisa nya sabab si Suganda teh panan alona si Jejen. Baru kitu Wa. Oh, maneh kakaranyaho. Mitra kaum dangu,
Ngan ku sabab caritaan Wakanta oge ukur saliwat jeung teu karasa penting keur ukuran Wakanta. Atuh Wakanta teu mireungeuh kana robahna paroman Jang Una. Malah tepikeun ka ngaleosna, Wakanta mah teu merhatikeun roman beungeut Jang Una. Nya kitu kadi aya Mang Jejen anu ceuk Mang Ekem kudu ditalungtik. Ceuk Jang Una dina jero hatena. Jang Una neundeun perhatian anu daria, naon patalina antara Mang Jejen jeung Suganda babarengan. Dumasar kana rasa kapanasaran ieu, tungtungna Jang Una ngulincer ka saban juru pasar. Tujuanana eudeuh neangan Mang Jejen jeung Suganda. Menang sababaraha balikan ka Karaka Panggih, duanana keur ngalobrol di sisi walungan Cicadas. Rada nyingkur dina tukang dapuran awi. Jang Una rarencepan ngadeuketan, manen hayang nyaho obrolan eta jalma dua. Bade geus sabaraha kali ditugaskeun jadi juru telik teh Ganda? Kadenge sora Mang Jejen. Kakarasa kali. Nu bener. Sing demi. Hari tadi titah nilik-nilik naon. Pikeun sabaraha lilana. Suganda henteu nembalan. Bruk-brak we da moal daon. Pan emang ge sarua tugasna mah juru telik di kasatuan teh. Kadenge sora Mang Jejen. Suganda masih keneh balem. Kuduna mah disasama juru telik kudu silih bejakeun. Sangkan dina perjuangan hasilna leuwih alus. Ceuk sora Mang Jejen. Sabenerna abdi harita teu tugas jadi juru telik, tapi sakadar tunda talatah ka sasama pajuang. Ceuk Suganda. Tunda talatah naon? Suganda jempling. Ngan ku sabab ceuk Mang Jejen di sasama juru telik mah kudu silih tepikeun beja. Akhirna Suganda balaka. Ceuk Suganda minggu-minggu kamari ditugaskeun ku komandan sektor nyaeta Mang Ekem. Yen abdi kudu ngirim-ngirimkeun surat parentah. Surat parentah naon? Piraku Mang teu milu katugaskeun. Ya soal naon? Daradad Suganda nerangkeun. Yen saur Panglima Divisi Siliwangi Bapak Kolonel Ahmad Haji Nasution, patelak jeung sekutu geus moal bisa disinglar. Ceuk Suganda nerangkeun cariosan Pak Nasution. Yen anjeunna marentahkeun kasakumna anggota pasukan Divisi Siliwangi, Bandung kudu dikosongkeun. Ngan samemehna Bandung kudu dibumi hanguskeun heula. Ceuk Suganda. Jep jarempling. Mangge apal eta mah. Bandung kudu diduruk sangkan ulah dimangpaatkeun ku pasukan sekutu. Ceuk Mang Jejen. Tah geuning Mang apal. Ngan Mang kudu ikhtiar pikeun ngagagalkeun ieu rancana. Hor. Geus kitu Mang Jejen nerangkeun alesan ngaduruk Bandung kudu digagalkeun teh. Kahiji mun tulus nyieun lampah kitu rakyat Bandung bakal katalangsara. Coba kumane bayangkeun. Penduduk Bandung teh geus sakitu weurit hirupna. Aya anu dahar sore henteu isuk. Nyieun imah hese capek ayeuna kudu diduruk. Geus ngaduruk imahna masing-masing kudu indit tinggalkeun lembur. Teuing kudu lunta ka mana sok bayangkeun kumaneh. Ceuk Mang Jejen. Pasti kalaparan. Pasti kadungsang-dungsang. Leuheung di tempat ngungsi aya puntangeun. Lamun eueuh. Ceuk Suganda. Tah, geuning bade ngarti. Tapi da resiko perjuangan pasti kudu ditebus ku sangsara. Ceuk Suganda. Nu kudu sangsara pedah bajuang mah keun we tentara. Rakyat mah tong loba dibabawa sangsara. Malah tentara bajuang teh hayang nyinglag rakyat ulah sangsara. Lain kalah diajak sangsara. Ceuk Mang Jejen. Jadi kahayang Mang teh kumaha? Tadi geus diterangkeun. Yen ngaduruk Bandung ulah jadi. Kumaha carana?
rek dibejakeun ka tentara sakutu. Baruk mamang edek ngahianat kana perjuangan. Ceuk Suganda. Malah sabalikna. Mamang edek bajuang. Bajuang jeung kepentingan rakyat Bandung. Geuning kalah edek bebeja ka pihak musuh. Komandan Nica geus nyarita. Musuh pasukan sakutu mah lain rakyat. Tapi kaum ekstremis cicingna pasukan sekutu di Bandung lain edek ngaganggu ka rakyat. Teu kudu ninggalkeun kota Bandung bari ngadurukan bangunan imah. Ceuk Mang Jejen. Jarempling deui sajongjongan. Meureun Suganda keur nimbang-nimbang naha bener atawa salah ieu pamanggih Mang Jejen teh. Sanggeus jempling sajongjongan Mang Jejen nerangkeun. Yen cenah ari pangusaha anu aya di Bandung mah loba anu teu satuju kota Bandung diduruk. Ceuk manehna lamun kajadian lumangsung, kahirupan ekonomi beuki tambah ngagejret. Rakyat anu katemblehan bah. Ceuk Mang Jejen. Jep deui Jarempling. Ayeuna tugas maneh lain sakadar jadi juru telik wungkul. Tapi kudu milu bajuang kumaha carana ngaduruk Bandung teu jadi. Ceuk Mang Jejen. Tepikeun ka Mang Jejen ingkah eueuh deui paguneman penting. Basa Mang Jejen rada jauh jang una nyampeurkeun. Atuh Suganda anu keur uleng ngalamun teh reuwaseun pisan. Maneh geuning una? Cenah. Uing ngabandungan obrolan maneh jeung Mang Jejen bieu. Ceuk jang una. Atuh Suganda beuki reuwas bae. Teu sangka Mang Jejen teh mang maneh pisan geuning. Suganda tungkul. Kumaha pamadegan maneh basa Mang Jejen nyarita kitu teh? Ceuk jang una deui. Suganda can bisa ngajawab. Geus hianat Mang Jejen teh kamari ku uing jeung si bapa katohyan. Manehna aya di kantor militer Jalan Jawa jiga anu geus dalit jeung opsir. Ceuk jang una. Suganda rumenghap. Mang Jejen teh mamang uing adina pituin bapa uing almarhum. Tembal Suganda. Dina perjuangan mah eueuh dulur eueuh baraya. Samiuk sauyunan. Samiuk sauyunan. Atawa papaling pangtekad. Ceuk jang una. Suganda ukur cicing. Uing diutus ku komandan sektor. Nya dititah neangan maneh. Suganda ngalieu. Maneh ku Mang Ekem eudek diutus jadi mata-mata. Kudu nyilidik Mang Jejen. Naha cenah manehna bener bilu ka musuh. Ceuk jang una. Suganda ngalieu ka jang una. Suganda ngalieu ka jang una. Mun bisa mah kajadian bieu ulah waka betus ka kesatuan. Ceuk Suganda. Artina maneh eudek ngadatangan komandan sektor. Nyaeta Mang Ekem. Suganda unggeuk. Artina saya gak ditugaskeun jadi mata-mata indit ke wilayah kantor militer Jalan Jawa. Suganda unggeuk. Tapi kudu janji. Janji naon? Janji ulah biluk ka mamang maneh, bahaya. Suganda unggeuk. Kira-kirana maneh bakal ditugaskeun naon? Pan lamun tugasna nyelidik Mang Jejen da geus nyaho. Ceuk jang una. Nya pura-pura can nyaho we atuh. Ese. Ceuk jang una deui. Riweuh dina kapanggihna. Cenah. Kasugri kaum dangu. Tur ari geus kitu mah bring duanana muru kebon kangkung ngrek mengadap ka Mang Ekem anu keur ngantor. Di hiji saung sisi kebon kangkung. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.